Urang kadang sok aneh kasih Jenab. Sok resep pisan ngomongkeun di tukang. Emang menang informasi di mana si Jenab eta ngomongkeun di tukang. Atuh loba we nu ngabejaan ka urang. Si Jenab cenah sok ngomongkeun urang di tukang. Kumaha sih eta si Jenab? Maksudna kumaha eta? Atuh urang lamun arek ngabangun imah mah kege urang ngomong sorangan ka tukang. Naon si Jenab anu sibuk-sibuk amat ngomongkeun ka tukang. Anjir, aing kudu ngajelaskeun deui ieu ka salaki urang euy. Aduh, unger wae si ieu mah otakna kumaha atuh ye? Aing. Ya, si Jenab ngomongkeun di tukang eta maksudna lain ngomongkeun ka petukang anu ngabangun imah. Tapi ngagosipkeun urang di belakang ka batur-batur. Itu Eta si Jenab ngelunjak amat. Dibungkus ku aing heut ge. Hei, bungkus wae maksudna.